A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anu paling loyal mah agama mah Islam. Anu paling ngeunaheun mah agama mah Islam. Anu paling tidak kaku mah agama mah Islam. Lamun aya jelema anu menyatakan bahwa Islam kaku, can nyaho ka jejerona Islam. Islam mah makin luhur agamana, makin tasawuf, makin loyal. Ulah dianggap tasawuf makin kaku, justru tasawuf makin babari jelema jeung tasawuf, jeung ahli tasawuf mah. Makin indah, serba meunang bangunna jeung ahli tasawuf mah. Lamun urang cicingna bareng jeung ahli fikih bangun serba kaku, tapi lamun bareng jeung ahli tasawuf bangun serba meunang. Kok bisa kos gitu sih? Gitulah Islam ngatur. Ai kitu mah berarti bertentangan, teu bertentangan, hanya jelema nu kurang mendalami ilmu Islam bae anu tegeug. Kurang ngeunaheun tegeug. Contoh, jelema nu ngaharamkeun speaker jeung Islam bae ge anti sasalaman. Tegeug kan kos kitu naonan. Giliran mah dibere duit ku anti speaker ditarima. Kudu make speaker ditarima. Sasalaman mah embung. Aisyah ku boloon-boloon teh sih. Tegeug ngaranna. Nah, kaku eta kos kitu. Islam mah teu kaku, makin tasawuf makin teu kaku. Urang lamun sosok Gus Dur, sosok manusia supi eta teh. Ja supi mah engke ge loba macem-macem. Nu qadiriyah kumaha, nu naksabandiyah kumaha, qadiriyah naksabandiyah kumaha, tijaniyah dideuleu ku urang potongan sosokna. Potongan-potonganana jeung gaya-gayana urang bakal nganyahokeun. Utsmaniyah kos kumaha, Syadziliyah bakalna kos kumaha, Ghazaliyah kos kumaha, Rumi misalnya kos kumaha, Pansuriyah kos kumaha, bakal kanyahoan ku urang gaya-gayana kabeh supi. Apa bertentangan lu ieu jeung henteu? Satu, ketika geus ma'rifatullah moal aya perbedaan. Zahir bisa bae perbedaan. Numantak tenang-tenang wae, ahli sufi mah kalem bae. Gus Dur biasa bae. Henteu dirobah, Gusna teu dirobah kiaina, sanajan tilok bage kopea. Tapi nu lain sufi udeng-udengna gede, robah. Kuari jadi bajingan. Kamari make udang-udang kuari, udang-udangna tetap dipake, masih kena disebut bajingan. Gus Dur henteu naon? Ada sesuatu di benak hati anu teu luntur walaupun dibawa kemana bae. Istilahna tetap bae cai laut dibawa ke mana asin bae. Robah kumaha? Moal bisa. Memang geus berkarakter asin-asin bae. Kos gitulah. Urang mah sosok sufi teh hanya di pondok pesantren, neuleuna model Abuya, neuleuna model Syekh Asnawi, neuleuna teh urang teh nyaho sosok sufi model Maulana Hasanuddin kumaha baheula teu kazamanan. Emang kumaha kitu Maulana Hasanuddin? Pan Maulana Hasanuddin mah make pangsi, calana hideung nu mantak kuari diteruskeun ku urang Banten ge eta teh turunan Maulana Hasanuddin. Ente mah make pakaian pangsi hideung. Maulana Hasanuddin mah make iket ka dieu. Kos kitu nya nama asa aya jelema anu macem-macem tinju ku nya nama. Beu Maulana Hasanuddin kumaha kitu sosokna lamun urang. Leuleuh maca sosok Syekh Maulana Hasanuddin zaman eta ngajawara gelang baharna gede. Ji, mantap si kiai make gelang bahar. Nah, eta sing ada ngadukun berarti. Urang rauneuh, urang neuleuh sepihak, dileuk ku urang. Sosok-sosok ahli sufi internasional, kumaha Syekh Junaidil Baghdadi, kumaha Syekh Abu Bakar Shibli, kumaha deui kitu Rumi, kumaha deui Pansuri, kumaha deui dan lain-lain sebagainya. Kan sosok-sosok ahli Allah beki ngeunaheun ke kabelah dituna geura. Beki tasawuf beki bebasa. Sebab naon? Geus menjaga hati. Urang guari tokoh ketua Thariqah Indonesia Habib Lutfi. Urang lamun kapanggih jeung Habib Lutfi di bandara moal pajar tokoh Thariqah make kaos mercek.
make lepis bukna dibeureumman da kumaha coba hayu ieu na jaket kulit dikadiekeun behe El Pacino mah eleh tapi tetep bae Habib Lutfi diboro oleh seluruh masyarakat seluruh manusia nu resep lu teresep sabodoan ya nama sia teresep kaik pek bae sia resep kaik aing mah kieu bae Habib Lutfi ndek kumaha kitu bae jalma mah kunaon eta terobah aya di dieuna aya Allahan urang mah neuleu wali teh asana meureunana nu make jubah ngambai ka handap udeng-udengna sagede Vespa aduh ieu ngangsar ka handap boleh-boleh bae sih eta sosok wali nu mana kan gitu jadi kuari urang lamun neuleu gambar wali songo aya nu salah sebenarnya mah henteu kabeh make udeng-udeng lamun urang neuleuan bacaan coba ge sosok wali-wali songo emang kabeh make udeng-udeng henteu Sunan Kalijaga mah henteu make udeng-udeng nya mah kadang teu make kopiah make iket nya mah terus mamawana mamawa suling bae ye nu mantek di lembur besi anu mamawa suling ieu keur carita ahli Allah aya jalur-jalurna ketika negara dicekal ku ahli Allah beuki luas ngan tegas waya payahan bae tetep teu kaluar ti lepiki ngan nyanana ngeunaheun mawakna ka urang ongkos dongeng di kapal teh di kapal aya jelema make jubah di kapal make samping make celana make kopiah bun make safari aya jelema Rudin jasa Rudin deui ngobrol tadi tengah-tengah negara raya teh ngobrol teh kamu dari mana kan Rudin teh di tengah-tengah negara raya teh kiai segala ustaz santri meureunna eta mah grup pejabat teu ka mana meureun dan naik kapal cai bener-bener ilu jeung kontingen moal sareta ka jeung nah ditanya kamu dari mana oh saya mencerak orang mah dari anu oh iya oh kamu berarti kamu masih apa namanya bangsa iya kamu agamanya apa agamanya Islam suka ngaji jarang ngaji ya cekian tadi nasihat kudu make sapari teh pejabat kalau kamu bangsa Indonesia ngaji cekian yang bagus banyak kiai ini yang saya bawa nih kiai ini nanti kalau udah ke pulang lagi ini ngaji ya sama kiai ini pesantrennya anu kiai ini oh iya cekian teh gitu kamu udah bisa nggak belum baca Quran ya dikit-dikit mah bisa kalau lancar mah enggak harus lancar ini hafizul Quran yang ini nih yang ini hafizul Quran nih yang ini Yuri nih yang ini yang ini mah juri nih yang ini mah nyana guys oh iya geus kikituan bae tah dinasehatan nu area dininya tah rakyat Indonesia di kapal terutama eta tah Nurudin teh kieu bae kamu belum pernah belajar nyantren ya belum saya mah nyantren ya nanti ya kalau nggak ada modal nanti bilang sama bapak ya terus bae dinasehatan teu kebel kapal oleng kiai oh ada apa ini ada apa ya nu tadi hafizul Qur'annya saru ada apa ini eta mah Nurudin ge bae cicing kok mau pejabat nu pake safari wah rasanya mati kita nih tapi Nurudin mah ge terus wah oleng makin menjadi kapal oleng makin menjadi pohara jasa tapi nya nama diuk bae Nurudin mah karena geus pohara jasa bakal tikelebuk didatangan tah kuno tadi nganasehatan kumat kamu diam aja saya kan nggak bisa baca Quran makanya saya diam aja situ kan hafizul Quran kok oleng sih situ mulai nyana nyemes geus tah situ yang talar Quran kok situ yang oleng situ tadi yang ngomong-ngomong pesantren kok di situ yang bingung saya mah kurang pati bisa baca Quran saya mah nggak pernah nyantren tapi saya tenang aja sebab di hati saya ada Allah kabeh kaget oleh makin menjadi wah bae kalau riuk nya mah tenang we malah ngarokok tolol
Ya jasa ngarokok jana. Pan nyeun greget eta. Nyeun greget tuh tadi pejabatnya lu ngerokok lagi. Ini saat kritis begini ngerokok. Siapa tahu ceknya ngerokok jadi doa. Pan gregeteun bae eta. Tapi gregeteun bae terus lantaran nyana kadeurna tenang, akhirnya terus datang ka nyarana kabeh. Coba ini kita supaya nahoda nage datang. Coba bagaimana? Oh. Ternyata Quran bukan sekedar ditalar, fikih bukan sekedar dijelaskan. Ternyata agama-agama jangan cuma sampai di bibir saja, sampaikanlah di kalbu. Dengan sampainya ke kalbu, Allah nur ilahi ada di kalbu, mati hidup ada di kekuasaan Allah. Tenang aja sih. Bukan gitu, kami nggak mau mati. Walaupun nggak mau mati, ya mati aja. Ceknya asana ieu menurudin orang Jakarta bayanya. Asana Tanjung Priok kajian hukum aja. Wah mati aja. Lu nggak usah susah-susah deh. Lantaran kebingungan minta cobalah berdoa. Kiai aja yang berdoanya, yang udah hafal doanya banyak. Saya kan bodoh. Lantaran oleng jadi saya nggak bisa doa. Lupa doa semua. Yang hafizul Quran dia minta aja coba berdoa tuh. Atau di situ yang talar Quran, enggak usah doa-doa. Quran itu adalah kalamullah. Baca aja Quran. Lupa saya Quran juga. Dasapna goyang na ifam. Kapal paroh kabeh doa poho segala poho. Eta mah ongkos urang. Baca Quran bisa, maca ayat kursi bisa, maca naon bisa. Pas bagi pocong. Padahal mah nyeri auzubillah. Beda setan raja tetep bae. Ya cak setan teh kakarak sakieu aing. Sia geus aan. Eta poho auzu aya ge hate atuh kok. Kosbit mah po eta mah beres basi aan kene. Aji pene mah asana paeh ku pocong nyana. Nah, lantaran kabeh geus oleng kakarak. Caknya nanti ya saya mau berdoa lah minta sama Allah barangkali aja diijabah setelah merokok. Ntar saya merokok dulu belum habis sekian rokoknya. Dikeselin wali mah kos gitu. Jangan nggak rokok. Karena nangis datang tak iya nanti kanan merek. Kiai bagus gak geter-geter. Pejabat geus gak geter-geter kabeh, geus gak geter-geter negara raya. Nyana malah neulean merek rokok. Geus beres, fat. Saya doa ya sama Allah ya. Enggak usah diaminin lah sebab situ mah katanya ahli korupsi semuanya. Enggak usah, saya aja sendiri. Saya yang doa, saya yang amin sama Allah. Oh. Teu kadenge ngadoana. Langsung bae bontotna dikalaut ke. Saya titip sama kamu bontot ya, laut supaya tentrem, bilangin salam dari saya ya. Loh, barang diasokan tadi laut cicing teh kiai bontot nak kemana ya? Kiai ini angan bontot tolol tuh coba ya tuh kudu angan bontot di salaman doang. Cicing laut wali teh kos gitu. Di dialah aya sinar ali, di dialah aya sinar berbagai tingkatan-tingkatan. Jadi ieu mah zahir doang. Nah kos gitulah memantak hati-hati. Tetap sanajan kukumaha ge presiden, gubernur, bupati, pejabat neuleuh nyana ka kiai. Ka kiai itu mah teu sieun. Sebab kiai itu gaing teu sieun sebab kunaon sih geus nyaho sia ge kiai itu komo kiai itu mah proposal gaya kene di kantor teu sieun tapi si anu mah sieun kunaon dibere tilok dae ngomong sadaekna nyana bae ku aing kumaha sieun nyana ge ye moal didoakeun salamet sia ku aing. Awas ya emang kumaha gitu ki atuh wali mah manjur. Awas ya gue yang di akhirat batur ngahiji sia mah moal malaikat kok ditukeun
sombong amat kerja itu sombong atau mah tetep baik teu bisa dibohongan jelema anu iman ka Allah sebab roh nati Allah nyana nyahueun kana bener jeung nu teu bener ketika nu bener sieun kajen sebrutal-brutal da pemerintah sieun ke ahli Allah mah sieun nya nyana kitu minta doa na ka ahli Allah saya doainnya Pak Kiai saya mau naik lagi ya ini 2 periode jadinya kemarin saya naik lagi doanya Pak Kiai pengen apa Pak Kiai waduh segala nawaran pengen apa eta kos kitu tah ieu wali mah hese jadi can karuhan nu make sorbana gede hebat mentak sing hade kan nu make lepis buat teuing eta wali bisi ke barang kapanggih di jalan aya awewe make lepis asana wali ya. Iya saya lah iya saya kurang ya. Atuh saya lain eta boboh bae eta burung. Wallahu a'lam.